Mak, 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 yuk. Coba panun pakaian. mak. Nah, kita keluar neng. Si Nyai di bara duit ku mak. Ya kablek itu mana aing? Mana si Nyai ngomong kan di bara duit ku mak pakai meuli seblak. Itu blok tuh koplok sok ngadu dombakeun. Tadi di bara. Manehna gablegeun marenan. Ah, di Nyai waduh yang di mak aja duitna. Gablek duit di mana? Aing manehna meuli. Waduh, Tapi ya pe mun koplok mah mun ditanya minta ka aing marenan. Tuh mere duit aing udah mana atuh? Ah, waduh, Aya mak. duit pamere tadi beunkeun resiko kan. Nya di mah aing gablek duit. Tadi si Nyai ngomong kan nya waduh si Nyai mah. Bang, boga blegeun manehna meureun tuding-tuding ka aing pamere nang koplok Mama diulah-ulah kanya ka anak sok bisa jadikeun tapi paseaeun teh. Korek. Dero tuh pakaian mah ku aing kita telepan kita sasara mung ayeuna mah hayang jajan nempok dulu Ada jajan. korek mama. Ka aing menta. Ya Wilahan. koret-koret naon anu kudu dibikeun. Nang koplok sih aing mah ongkos sok ngadu-ngadu budak keuting kumaha. Nyaah mah nyaah ulah mere, nyaah mere mah kadulur pasang diadu-adu ka aing. Nya aing gablek duit di mana? Waduh, mak. Mata saya segala sok nyebut waduh udah aing ngabohong koplok. Angkut sia. Gila. Goblok-goblok ting budak eta tah. Aing mun sieun ka kebot tah eta sieun ka kebot anak. Gablek duit di mana? Aing pokeun hayang deureuy kopi ge geus teu gablek duit. Sungut haraseum gerah. Nang ongkos teh gerah ngejangkor ka dieu teh budak teh ku aing gerah lah babukan gerah. Tuding-tuding dibere ku aing duit manehna meureunna teh ngadu dombakeun koplokna teh tah. Ayeuna manehna meureun jajan bari nyaah eta nyaah dihakan ku dulur. Ngajar mah duit nang diinung. Kumaha si Nyai heran. Dia jadikeun ke omongeunna teh. Teang teh budak ku eta susu cai teang. Ku aing dipuriakeun ceulina tah. Si koplok dasar.